Dulu kena ngadongkrak ya bisa dia disita koing teu bisa carana. Ulah dianggap bebari deh ya, salah masang dongkrak bahaya deh. Kamu muatan berat mah. Siap bos. Terus dia cicing bae dinya nyinaon? Nelekeun. Nelekeun saha? Nelekeun sorangan bos. Maksud aing ndeleukeun cara ngadongkrak lain nelekeun aingna. Oh bos. Saya ngomong jeung bodo roda. Atuh bos hese. Geura ada ngomong deui. Maaf bos. Anjing lieur ngomongna. Geus geura cokot kunci roda jeung stick kenal itu. Lamun lain dulur beko yang ditinggalkeun. Woi, ayo wo. Kela bos, ganti bos, cokota bos. Heuh bos. Anjing naon ieu jadi stick PES? Lain ti mana deui menang stick PES? Oh, keur beuting teh urang ngarental PES. Kabawa ku aing stickna, asukeun aing manaon bae ngaganjelna kantong budi orang stick PES. Yo, maksud aing mah stick ieu dia nyaho meureun ya. Aing nu nyekelna dia nu narikna, pirak ku aing mun dia tenagaan. Oh, atuh ulah kitu nyekelna dia batur ge telok. Tenang pos, aman. Anjing mules. Tekuna naon bos? Hulu dia bitu tekuna naon? Hampuran lamun rasana beda. Katonjok besi anjing ku gendek teu kawawa.